Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jak. Diuk. Oh, siap. Reka mana itu mau koper? Lain, bos euy. Urang teh erek balik heula. Balik. Heeh. Nya oge cek paribasana mah geus 5 tahun lah di dieu teh. Da sebenarnya urang ge balik mah wegah, Bos. Heeh. Tapi adik teh nelpon. Kumaha cenah? Heeh, nitah balik ke da kolot teh cenah heugering. Gitu. Ari tahun mah maneh kunaon make wegah balik atuh geus lila geus 5 tahun. Heeh. Lah mun dicaritakeun mah Bos sebenarnya urang mah wegah balik malah dalam menguji karena nyeri hate mah urang mah teh baheula lagi nyeri hate. Wegah embung balik teh Bos. Urang pan baheula heulah intina mah ku kolot mah setengah dilapurkeun lah teu dianggap. Teu diurus. Ieu jak ari kakolot mah mi HP. Sakumaha ieu ge ulah poho da kolot teh meureun nu ngalahirkeun maneh lamun tanpa kolot moal maneh moal aya. Heeh, eta teh mah Bos, heeh. Syukur ari inget mah da maneh tiba heula ge ku urang lain dilarang balik mah dititah balik ke urang oge. Pan maneh embung wae geuning. Syukur ari maneh ayeuna hayang balik mah keun wae. Heeh, urang teh balik heula we basa mangkukna teh heueuh adik teh nelepon. Gitu, wayahna we cenah balik heula da kolot teh gering. Komo gering gitu mah tuh mengpeung aya. Heeh. Kayak mah geus eueuh mah rek kasaha maneh balik atuh. Heeh nya tah jawaban meureunnan pan pageto teh lebaran, meureunnan kolot teh hayang ngariung ongko. Nya pasti ieu reungekeun. Ari kolot mah gitunya nomor hiji. Ayeuna karasa ku urang ayeuna geus sagala aya ieu. Bana kurang kumaha lah. Tapi ketika kolot geus eueuh urang teu bisa mere, teu bisa kadahar bana urang teh. Heeh nya tah Gitu Bos. tah jadi mengpeung aya sok boga rezeki maneh saeutik sok bere tingali kolot. Komo gering mah gitu. Geus eueuh mah kumaneh karasa da ku urang oge kaalaman. Rek usaha deui matak mengpeung aya ayeuna mah heuh heg wae atuh maneh gitu matakan heuh izin rek balik heula gitu heg Bos. wae eta mah sok we maneh di ditu heula meureun gitu. Heeh. Ngan masalah gaji mah keun wae ku urang dikirimkeun meureun nya. Heeh, Kana rekening lah. TF-keun we heuh gaji mah. Heg wae atuh. Heeh. Udah urang aya mah rek balik heula. Pageto meureun lebaran teh nya. Apa gitu lebaran teh meureun kolot di kata mama hayang ngariung jeung urang walaupun 5 tahun geus teu panggih atuh meureun Bos. Tadina urang wegah. Tah ieu mah keur bensin we heula maneh bisi teu boga ongkos. Oh, heeh. Engke gaji mah kurang dia tanya. Ah, ieu mah jang bensin heuh nuhun Bosnya. Bos, balik heula Bosnya, heeh. Sing salamet lah. Amin, Jalan. amin. Salam we ka Inung maneh nya. Heeh, Bos. Bos nya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A few moments later. Umi da cager atuh ulah gering wae Umi sing sabar da Kang Ojak tek balik geus 5 tahun teu panggih teh insyaallah pasti panggih ayeuna mah da keur di jalan cenah ayeuna maka tepi Umi nya. Duh, mana ada unur-unur teh lumayan jang ubar burut ya. Hese waktu dibutuhkeun mah. Punten. Mangga Pak RW. Nuju naon akang ge dia? Biasa Pak RW nuju milarian unur-unur kanggo ubar burut ieu teh. Oh, panginten teh nuju milarian Batu Giok. Sanes Pak RW. Iya kanggo ubar burut. Dupi Pak RW bade ka mana ieu teh? Sanes abdi teh bade ka Bumi Nasi Ebod ieu teh. Majarkeun umina teh damang. Muhun Pak RW kamari teh ngadangu nuju kirang sehat saurna teh. Muhun atuh palih mana Bumina si Ebod teh? Palih ditu tuh Bumina Mang Ebod mah. Bade atuh ku abdi dijajab. Nya hayu atuh jajabkeun abdi. Ayo atuh mangga. Mi sing geura cager we sing sabarnya da kumaha deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RW. Bot. Ngapa? Alhamdulillah. Sanes kieu, Bod. Mohon Pak RW. Mena kuartos. Cenah Umi teh nuju teu damang. Mohon teu damang eta. Lain apa meneh teh boga lanceklin si Ojak. Heeh, boga 5 tahun nyata teu balik-balik. Heuh, da bakat barudak ayeuna mah. Da kolot teh rada marohokeun. Ada geus kumaha meureun Kang Ojak mah. Alhamdulillah geus nepi aing. Kitu eta mah. Capek lah semangat aing geus nepi maka ieu. Assalamualaikum. Umi.
في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي قد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي همي اللي كتر خير خدا خيرها في ذنبي